Aduh, yang sore rekaman nanya adit can boga jukut ya. Aduh ya poe ngesrada poe ki rek hujan juga deh. Aduh can boga jukut kudu ngerit ka mana kitu yuk cilaing oh itu di kebun Paji Acun juga mah tuh loba harejo ka ditu itu goblok ta emang na tolol bakal atuh tureta sama beko tu luhurna orang geus bebeakan di luhur eta eta emang na tuh bantuan war di tengah tuh aduh ieu mah parah sekali menen teh wanyes teh ka ditu teh aduh ngah semah udah eta si bebe naonan kitu ada dadatan wae kunaon kitu buru eta pusat tuh tureta tureta tuh aduh panjang tuh bisa acan mana eta pus turet aduh ya mah beben mana kunaon ada dadatan beben mana ya biasa orang keur main Mobile Legend kadang yuk eta pusela tuh aduh pusela atas tuh ya parse bego pisan eta bini bisa main atuh makanya teh tiba ngupus turret gitu bisa atuh sabar ben sabar main nu kitu mah kudu sabar kos urang atuh insta kamari ge kadang terus hapus satu sama pus aduh aing henteu dianggap kadang urang tingali heula coba manehna adat-adatan urang tingali ada adat-adatan main Mobile Legend aduh eta buru mah eta terus tapus orang mertahankan di luhur ya bebeakan ya papayahan ya dan pokoknya tadi udah mantuan pusing aduh alah kaduh make fighter orang di luhur serangan aduh tak itu tak terus kadang kurang arek dia tak kadang dinya orang kadang dakuan tak itu pus terus tak kadang dia menang ke buru turret kalah mukil teh arek paeta tengna teh jagan tak itu tah gitu pan menang meres teh di tadi atuh tengan mukil teh ai mah hanteu tolol sama geus ya ben sing geus ya ben geus geus setep rek kemana mana iya urang can boga juko teh rek ngarit arek ngarit ka mana iya kadinya teh jiga nama ke kebun Paji Acun jiga na harejo coba si harejo si kep aduh mana sok kena main Mobile Legend urang geus dihapus konaan dihapus orang mabar ke penting wah tuh pusing urang mah main Mobile Legend kalah ka stres otak teh mending orang nu lain we main naon kitu main eta naon kerah bode ngaranna teh anu bola-bolaan kitu bola-bolaan naon teh bola-bolaan eta geuning naon kerah bal binton teuing eta mah lain bola-bolaan atuh eta mah bulu tangkis meureun tah eta heueuh bener siapa atau kunaon eta Mobile Legend dihapus ye bayangkeun kusianya bayangkeun urang ya pan kamari geus dihapus tah mimitina geus dihapus tah urang pakum teu main Mobile Legend teh ti season barata 13 tah geus arek 14 tah urang teh install da marahin jika nate rame lamun mabar di teh ngan tak kurang teh diinstal pan beren jero teh aya 3 GB deui kudu di download tah kota aing kur 2 GB setengah
nya atuh urang geus kagok asong atuh urang nganyuk we ka binining tah kota teh sagebe untungna binining teh bageur terus kumade tah terus urang ti insta teh beres tah ka download patch-na tah di jero tah pan kedeng deh tak kedeng teh turun season tah geus beres turun season teh kan urang ti legend pasti turunna ka Green Master meureun turun teh ke Green Master takan urang batur tah keur isuk tah subuh tah keur can araya tah teu aroon berenya on meureun teu aktif maksudna teh tah urang teh main sorangan tah aduh pusingnya urang kan urang make tank ge nya nu make tank pisannya hayang nate doang lolobana teh aduh pusing urang mah kurang geus di tangannya yo milih tank fighter Magena 2 anjir di GM ribu paharah obong-obong turun karakter nya nu bego nage turun pinter nake teu naik aduh pusing urang terus kemade tah geus beres eta teh urangnya ngetengan nika papaehan nika paeh barakali urang melaan na kunaon emang na atuh bayangkeun ku sia nya manehna hayang ieu wae nya so jago so pro anjir dihareup wae urang di tukang mebelaan kitu ngudag manehna aduh aya eta ngaper manehna ku jelema gelo urang manehna ti hareup arek kumaha rek teu paehna rege manehna nya ti hareup tereup nyalahkeun ka tank re ka urangnya pan urang teh tanknya yo teu bisa kaperna cenah sia mah bego tank teh cenah goblok cek urang teh mangna sia eta non kerah maxman mah tuh tukangan urang lain dihareupeun urang sopro amat urang teh kalilalilan teh urang ni kebebeakan papaehannya paeh barakali buahnya ku baturnya paeh di kalau nyalahkeun nya tengna lembek cenah anjir cerita aduh ieu ribu parah jelema teh terus kumade tah geus kitu teh lepan terus tah geus kitu teh urang penasaran kene main deui masing pusing-pusing geus eta otak orang geus setengah de arek ngebledug atuh main kitu kudu make sabar tong emosi emang manehna tadi teh emosi kitu nya ulah kajeun tah geus kadua kaliana urang main deui tah kadua kalina teh urang kan sanggeuk make tank dinya nu ngerek tank sabodo teuing urang make ieu assassin yo supaya bisa maehan kabeh efek teh maxmana 2 anjir Magena hiji ujung eta non kerah fighter meureun urang assassin anjir urang nu ngakaper pisan sorangan di tengah urang teh item musuhna jago kabeh anjir eta kabeh teh meureun nyaho urang teh jago meureun make assassinna anjir diinceran wae aing teh paeh deui atuh urang teh dibacotan kitu teh aduh cenah assassin teh bisa main teu bisa main mah ulah main Mobile Legend main hago cenah anjir teh main hago cenah hago teh meureun ieu kos ngurek telin eta mah lain ngurek atuh permainan eta tah geuning non kerah orang-orang anu ieu geuningan bobari lah mean geuningan main teh tubruk-tubrukan nu kitu meureunan inget teh nyaho da teu apal yang geus kitu teh kan diinceran wae malah bacotan terus adu bacot cek aing teh ieu mah lain non kerah main Mobile Legend mah lain lieu adu bacot tapi adu strategi sia mangan bacot jeung bacot leuh ngabacotan nu bener mah ieu ngabacotan nu terbalik anjir jeung teh kesel aing pusing pan geus kitu teh terus kumade nya atuh elek da ngebacotna teu eureun non kerah batur mah farming mah kalah ngabacot kan goblok atuh di sia mah lain non kerah chatna lain di pareuman atuh adik di pareuman kumaha tuh da geus kapalang mah kurang teh tadi urang kan eleh kata hul non kerah
nggak setengah hulu orang arek ngebejat eta kalah dikitulkeun deui atuh bejat hulu aing aduh eta geuning hulu sia aya keneh mah ibaratna stehet sama teu ngarti pisan tah geus kitu teh orang pusing kurang di install deui dihapus kurang deh aing ngasaeuk main Mobile Legend itu dah ngaon sih permainan tuh pan iya nya permainan teh sekedar hiburan teh ngahilangkeun stres ieu main Mobile Legend mah lain ngahilangkeun stres taman gelo aing lila mah sama emangna meureunnan makana cek aing teh mabar jeung kurang opatan ye 5 anjing sia meureun wah lah ke deui lah geus urang ieu deui lah urang nganyuk di kota kabinining lah mah orang arek ngaritula geus parawek pican menang jukut ya aduh pusing ya urang arek ngaritula nya atuh kadenya sing meunangan nya